Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah ngandalkeun sehat awak doang tapi ruhani na gering macul masa hektar kuatin, tapi ketika neuleuh masjid nu sakieu hebatna agrengna ngadenge suara azan padahal imahna ngarendeng jeung masjid teu kuateun asup ka masjid teu kuateun. Pak Kapolsek aya di dieu soteh lantaran fisikna sehat ruhanina sehat kuari wallahu alam isuk mah keur carita ieu mah nu kadenge ku urang bupati aya, camat aya, lurah ambal aya, polisi loba, nu kadenge maling malulu di negara, nu kadenge ya nu kadenge kabeneran di Bogor mah bupatina keur masantren. Mudah-mudahan keluar di pondok pesantren jadinya na jurig. Tapi santri nya nama santri. Santri, orang santri ge waya maling mah maling baja. Panitia penyelenggara walimatul wakirah nudina sahaya alhamdulillah parantos ngundang urang khususna simkuring hampir-hampir simkuring ge ieu teu bisa hadir patali sareng kurang sehat nu kurang sehat mah lain naon suara ari awak mah sehat bahkan lamun titah kawin deui sia ngan sora ieu mentek lalaunan urang ngajinya kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk nupang mulya-mulyana nupang bagus-bagusna kamulyaan jeung kabagusan makhluk Allah nu ngaran manusia lantaran didukung ku dua kekuatan anu optimal hiji kekuatan fisik nomor kedua kekuatan ruhani lamun manusia geus ngabogaan dua kekuatan nu dua eta ngelehkeun malaikat. Kekuatan fisik manusia sangat menonjol dina harti kabagusanana resep jasa orang lamun ningali hiji awewe jangkung lenjang putih gelis boro-boro Kapolsek kiai ge nu geus kolot kiai kabung belengan iya fisik lamun haya lalaki fisikna sterk ditingali jangkung ditingali dedeg pangadegna ngeusi katingali bangun gagah ieu keur carita fisik awewe mana nu teresepen ka lalaki model kitu dibalikeun deui lamun aya awewe anu boga dedeg pangadeg model tadi lalaki mana anu teresep berarti postur ieu sangat mendukung eueuh hiji nabi anu ku Gusti Allah diciptakeun kuluya pelaya eueuh lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi urang nomor hiji lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa gagahna kabina-bina
Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim luar biasa. Urang nyaritakeun nabi-nabi nu lain, Rasul Allah diutus ka dunia jang dakwah ngajak umat teh nomor kahiji fisikna gagah. Di Indonesia lamun urang boga presiden gagah fisikna. Siapa cok aju seuri bae. Maksudnya lamun diajak perang kamari bae. Misalnya orang boga presiden kos SBY, kemudian SBY ngajak perang moal diengkekeun deui, siap. Sebab urang geus nyaho dadaekna. Ketika Pak Harto jadi presiden, Pak Harto ngajak perang, siap. Ketika moal diteruskan bae ngomongna. Iya fisik. Sabalikna lamun aya hiji awewe gelis jasa ieu mah ngan ieu mah keur carita gelis ngan kuru. Ulah nanya ka posek ieu bae kieu yai daek henteu awewe gelis ngan kuru tuh embung sebab ceknya naon cekeleunana. Sabalikna lamun aya lalaki kasep jasa sanggesa kasep sugih jasa ngan bengek kuru jasa ieu mah kasep aya di nyana sugih aya di nyana kuru jasa tanyakeun ka awewe ulah anu ngora nu kolot bae daek tembung cek nyana tu boro-boro jero na luar lagi kos kitu moal daek da ieu fisik. Nu mantak loba urang ngausahakeun fisik urang teh diolah dengan berbagai olahraga. Memang dititah ku Gusti Allah sehingga gagah awak urang, sehingga sehat awak urang. Sehatna awak urang teh dicoba ku urang. Aya nu nyupiran kontainer ti Cilejet datang ke Surabaya bolak-balik kuat teh. Taruhlah merenanan jadi supir mah urang dieu mah jarang eta tah Maluku urang dieu mah ngawaluku sahektar ku sorangan bae siapeun jasa macul ti isuk datang ka zohor istirahat sakedeung macul deui datang ka asar kuateun lantaran sehat ngandelkeun sehat awak doang tapi ruhanina gering. Macul masa hektar kuatin tapi ketika neuleuh masjid nu sakieu hebatna agrengna ngadenge suara azan padahal imahna ngarendeng jeung masjid teu kuateun asup ka masjid teu kuateun pakapolsek aya di dieu soteh lantaran fisikna sehat ruhanina sehat kuari wallahu alam isuk mah keur carita ieu mah wadiannya tapi lamun urang ngebogaan fisik doang sehat ruhanina teu sehat moal bisa urang ngadengekeun ayat suci Al-Qur'anul Karim moal bisa urang nyaritakeun tentang kalam-kalam ilahi nyaritakeun tentang kalam-kalam Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang kalam-kalam ulama moal kuat mantap urang eusian geula ruhanina supaya ruhani ieu sehat lamun urang ngabogaan ruhani sehat ditambah ku jasmanina sehat urang Irak titah perang ngalawan Amerika lantaran fisikna jeung ruhna sehat siapeun urang Suriah lantaran sehat fisikna jeung ruhanina ngalawan Amerika siapeun urang Turki ngalawan Amerika siapeun urang Indonesia waktu perang lantaran ngabogaan sehat awak jeung ruhani siap ngalawan Belanda kuari lamun urang diserang ku Amerika urang ye kuari diserang ku Amerika ngabogaan fisik doang ruhani nagring moal kuat perang kajen kukumaha moal kuat perang emang perang ku senjata aja lain
perang mah cek Kangjeng Nabi teh kudu ku keyakinan jeung keimanan jeung keyakinan kakarak perang ngalawan kafir siap. Urang kuari mah yang mun ngalawan kafir teu kuat, moal kuat lantaran ruhanina kanyahoan ruhanina kurang balener lantaran saeutikna nu masantren. Di Indonesia kuari santri lamun dihitung santri salapi ngan seukur 9 juta. Se-Indonesia santri salapi numurni 9 juta. Sedangkan rakyat Indonesia aya sekian ratus juta. Teu aya sapersen acan. Tina 250 juta bae heulanan kuari ngan seukur 9 juta sabaraha persen? Sabaraha persen? Tuh kan eta nu 9 juta santri teh nu ngaji setengah 9 juta setengah taruhlah 5 juta nu ngaji 4 juta teh ngan di pondok doang. Haju nu ngaji taruhlah merenana nu 3 juta bisa anu 2 juta teh nu 3 juta bisa ngaji nu ngamalkeun bagi 2 1,5 juta 1,5 juta nu ngamalkeun alhamdulillah aya sanggeus jadi kiai boga santri loba aya DPR asup kadinya aya bupati asup kadinya DPR asup ka kiai bupati asup ka kiai camat asup ka kiai gubernur asup ka kiai eta teh hama wereng. Kiai kasupan ku hama ulah bangga kiai deket jeung bupati ulah bangga kiai deket jeung gubernur muncan bisa eta teh ternyata horenganan penyakit nu obatna. Nah ieu santri nu 1,5 juta nu jadi kiai kuari naik panggung hidup rahmat kankernya eta kiai. Jadi tinggal kuari 500 kiai se-Indonesia 500 kiai. Moal kabetrak kuari lamun perang. Moal kabetrak. Nah, gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dengan 2 kekuatan fisik jeung ruhani. Insyaallah urang bisa wauh jeung Allah. Dituduhkeun ku Kangjeng Nabi urang nu dilanjutkeun ku para sahabat diteruskeun ku para tabiin atba tabiin para aulia Allah kabelah dieuna ku para kiai nu geus wauh jeung Allah subhanahu wa ta'ala. Nu nuduhkeun ka Allah mah kudu jelema nu geus wauh ka Allah. Moal anggeus nuduhkeun politik jelema teu apal politik. Moal beres jelema nungtun ekonomi lamun nyanana teh jauh ka ekonomi. Moal beres jelema nyaritakeun budaya mun jelemana henteu apal budaya. Moal nyaho jelema nungtun ka Allah moal bisa mun encan nyaho ka Allah. Kuari urang neangan penuntun nu nyaho ka Allah hese. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika boga ruh kemudian ruh urang teu diurus sanajan awak urang sehat sanajan awak urang seterek ketika ruh urang teu diurus ketika ruh urang teu cager maka naon hartina ieu boga awak sehat lantaran ruhanina gering. Kanyahoan ruhanina gering kumaha kiai? Kanyahoan ki ruhanina gering mah kieu dahar mah gembul nginum mah loba nonton TV ti isuk datang ka zohor kuateun tapi ketika aya pangajian heuae bae ieu rohanina gering. Ketika aya suara azan lain gegeraan ka masjid ieu rohani gering. Ketika aya siraman-siraman ruhani nyana henteu naon kitu ngaranna mencerna ieu rohani gering. Lamun ibu boga salakina gagah fisikna bagus tapi ruhanina ieu teu cager. Ketika ibu dikekepan ku salaki
salakina tilok salat eta berarti ibu dikekepan kunu boga ruhani na edan. Lamun ibu boga salaki teu salat eta rohna edan sebenarnya. Sarua salaki mun boga pamajikan teu salat eta ge sarua rohna edan. Jadi lamun pada teu salat nu edan jeung nu edan sedang tah kos kitu mah. Oh masalah. Nu edan jeung nu edan. Kula tadi salat maghrib rencanana di dieu lantaran aya tamu heula akhirna setengah genep berangkat salat di Al-Amjad. Perkiraan kula di Al-Amjad salat pasti rame. Hiji masjidna agreng, dua di kota. Begitu datang kadinya langsung sawara wurudu langsung kula naik ka luhur. Imamna suarana bagus, wawuh kula ge imamna. Makmumna dihitung aya genep. Salat maghrib tadi di Al-Amjad genep, imam makmumna genep, jeung imam 7. Masya Allah teh nyampe 10 aja. Ya Allah ya Rabbi, da berarti kan gering eta rohanina. Lamun urang carita awak supaya sehat gampang. Awak supaya sehat aya dokterna nyaritakeun tentang vitamin, tentang obat dan lain sebagainya. 4 sehat 5 sempurna geus teu aneh deui. Tapi ketika ruhani urang nu gering, ieu kudu ka mana ieu? Awak urang di mana-mana sehat, ngadahar naon bae geungeunna. Ngadahar jeruk karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar apel karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar sayur dan lain sebagainya sehat. Karasa ngeunah jeung teu ngeunahna. Ruhani urang ge ruhani urang. Makananana ieu adalah salat, makananana zikir, makananana tasbih, makananana tahlil. Nah, ketika awak urang diajak salat teu daek, diajak maca Quran teu daek, diajak zikir teu daek, berarti ieu ruh gering. Eta ruh teh gering, geus teu kudu nyaritakeun ka saha-saha bae mah ka urang bae heulanan. Hei awak, sia si ieu saminggu samingguna ieu sabaraha juz sabenerna ieu sia kabeuki sia. Tanya roh urang. Sajuz apakah 2 juz saminggu? Tanya. Roh. Ari sia beuki henteu si maca Quran? Henteu. Maca tasbih? Henteu. Zikir malah ulama mau zikir puyeng jakjana. Iya berarti roh teh gering. Ahli-ahli Allah kan bakal nyaho sakumaha dokter nyahueun ka jelema ieu teh sabenerna mah influenza, ieu teh gering teh darah tinggi, ieu teh gering teh kencing manis, ieu teh gering teh nyahueun dokter fisik teh. Sarua dokter ruhani ge nyahueun kana ruh-ruh anu garering nu araredan. Bisa nebak sebenarnya mah misalnya kiai eta si kapolsek rohna edan apa henteu kukula ditelah. Katebak kukula bae. DPR misalnya eta rohna sebenarnya edan gering apakah nyana sehat nyaho kula mah. Bener kula mah. Wajon ngomong dalil ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon atuh dokter teh nyahoeun ieu gering ieu sehat ieu gering ieu sehat atuh kiai ge nyahoeun ieu mah kiai gering ieu mah kiai sehat atuh nyaho sanajan di kopeahan di udeng-udengan gering mah gering bae. Aduh cenah kiai ulah sok kitu aing mah deuk kitu bae aja. Gering. Masya Allah hari. Lantaran iya bupati BG bupati datang ka kiai lain rek ngaji, gubernur datang ka kiai lain rek ngaji, camat datang ka kiai lain rek ngaji, ndek ngajakan kiai diajak ka lembahnya na, kiai dek diajak ka urusannya na, nu mantak moal bener-bener pemerintah, mantak kurang mawani di Tangerang teh lamun aya pejabat teu ngaji, kukula mah ka dieu sia. Ya sia datang ke aing teh aing diajak ka siapa sia ku endek ka aing. Ayo gerang. Kula wani. Lamun aing dek diajak ka sia sabaraha duit sia endek merena ka aing.
tuh tungtungna mah akur jeung urang dieu lamun teu mani kitu mal beres-beres nu mantak alhamdulillah PNS Tangerang mah ngaraji, camat nu ngaraji lain seetik, lurah ngaraji lain seetik, alhamdulillah Jakarta ngaraji lain seetik, cuman DPR Bogor doang nu teu ngaji goblok. Kaditu ini dia mah ngaji ini dia mah. Nu mantak bupatina ka kula mah sieun di Tangerang. Sebab kula mah carekan bae. Bupati los. Namun gelut-gelut tapi duaan. Bo budak mah nya mah gelut keur carita yu urang babarengan. Ja DPR ge engke mah pae, ja bupati ge engke mah maot, ja gubernur engke mah modal, presiden mah geus lain modal koit, kiai sarua koit, besi aing ditangkap sia ka presiden koit, kiai ge koit goblok, sarua pada pae koit. Nah ketika pae awas awak nu ieu roh nu ieu nu bakal berhadapan jeung Gusti Allah, bakal ditanya sabaraha umur maneh di dunia ku aing dibere cek Gusti Allah, digunakeun naon umur sia, digunakeun naon mata sia, celi sia, irung sia, sunggut sia, beteng sia, suku sia jeung leungeun sia, dek lompat ka mana ketika urang diadili ke hisab garana di hareupeun Allah. Dasarua tuh ulah sok mangpang meungpeung. Nah nu mantak ieu urang gunakeun fasilitas nu aya nu dibikeun ku Gusti Allah. Urang dibere ilmu pake ibadah ka Gusti Allah. Urang dibere wawasan urang pake ka Allah. Urang dibere jabatan pake ka Allah. Urang dibere harta urang pake ka Allah. Mantak naon? Jasarua atuh bakal paeh berhadapan jeung Allah. Mantak wali Allah mah engke berhadapan jeung Allah isin amat maning kuari urang bisakeun berhadapan jeung Allah. Waliullah mah kitu diuli kumaha ieu sangkan ke di hareupeun Allah teh aman, kuari bae urang cari aman, menghindar heula ti makhluk dengan modal ilmu, menghindar heula tina dunia lantaran deka Allah. Ketika orang menghindar ti makhluk jeung dunia hiji bae nu ditingali Allah, ketika geus datang ka Allah bakal seuri sorangan, bakal indah hirup. Baheula keur zaman Gus Dur, kuari zaman Habib Lutfi, Habib Ja'far, urang mun ngobrol jeung Habib Lutfi kuari ti mimiti ka harti datang ka teu pati ka harti, datang ka teu ka harti ge kadituna. Sering datang ke Cilongok ngobrol, ieu ge marilu tajung nu karya ieu marilu cenah ge ngobrol. Bangsa setengah jam mah masih ka harti keneh ilu seuring cenah ge hahaha. Naik bae bangsa geus sajam. Nyana geus kikian we isi naon diobrolkeun cenah ku kiai. Nyana geus heuai deui, kiai ongko heuai bae tolol. Terus naik asal geus sajam setengah 2 jam geus kararieu bae. Terus si naon diobrolkeun teka arti geus beres teh geus balik ka Habib Lutfi biasa jam 3:30 balik lah naranya ka kula kiai ai tadi si obrolan anak ka harti ai geus saruan teu resep doang resep lamun nyaritakeun ayat dimimiti dinahuan dibilagahan datang ke rahasia, datang ke lumpat rahasia na tek bleh, masya Allah otak dibere kos kitu ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, baheula keur jeung Gus Dur ketika ngabahas tentang ayat nyana jago jasa tak letak plek. Ya Allah ya Rabb, kitulah ahli-ahli Allah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah awak urang nu ku Gusti Allah diberi anugerah seperti kieu contona ruhani teu kadeuleu ai lain ku ahli nama, tapi urang bersyukur roh urang wauheun jeung Allah lantaran urang maca 2 kalimat syahadat, maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah, cukup sakitu ge. Ku maca syahadat, maca la ilaha illallah paeh sorga.
mantep biasa teu kudu salat cenah kiai deuk salat teh henteu pokona asal maca la ilaha illallah surga buah tuh kos kitu mah cenah teu kudu salat atuh lo saya mah teu ditahan salat nu penting mah asal maca la ilaha illallah ka surga sakitu bae engke cenah eta di akhirat aku mah itu urusan di akhirat mah kumaha sia jatuh bae aturan-aturan anak. Nah, urang kuari dibere ilmu ku Gusti Allah macem-macem nu aya di otak urang. Ketika urang neuleuh lapangan lega kemudian aya gawangan ilmu urang nanya ka urang cak urang teh ieu eta si paranti naon mun urang neuleuh lapangan aya gawangan ditanya ku urang ari eta tempat paranti naon jawab pasti paranti maca sholawat tuh seri berarti pinter kan lain paranti main bola ketika urang berangkat deui ningali euy kantor balai desa wah iya di dieulah berarti aya lurah di dieulah aya RW aya RT tempatna di dinya ieu kantor balai desa bertanya-tanya kan di otak urang aya teh si tempat naon sih kantor balai desa oh paranti maca Quran gideg lain berarti kan paranti ngurusan SPPT lumpat deui urang ka kota ka Bogor aya dinya kantor DPR wih bertanya-tanya di benak hati orang aya eta kantor DPR teh paranti naon eta beuh paranti zikir cakate urang lain paranti naon ngurusan rakyat maksudna ngurusan rakyat geus ulah diteruskeun sia nu nyaho otak urang teh leumpang ketika lempang deui ningali aya bangunan di dinya na majelis taklim oh iyalah tempat paranti main gapleh ya lain otak urang jalan lempang lain paranti ngaji liwat deui ka ditu wow kapolsek mah ialah tempat polisi di jerona setan jeung jurig belum ditangkepan kan kunyana jurig tangkap setan tangkap asupkeun ka dinya penting nyana mah kuat berhadapan jeung setan jeung jurig sebab nyanana pernah jadi setan mata kuat nyana mah tuh oh masalah itu urang lewat polsek yaho urang. Nah ketika orang lewat ningali bangunan seperti itu benak hati orang bertanya-tanya aya eta si bangunan naon oh masjid tanya deui paranti naon sih eta masjid wallahu alam goblok sia teu nyaho ka masjid tanya otak urang teh tanya ieu teh bangunan naon masjid paranti naon bejana mah paranti salat bejana unahan emang numantak bejana aing can pernah kadinya jadi setiap neuleuh naon bae leumpang otak urang numantak lamun di nagara ieu teu rapi-rapi bodoh lantaran otak urang leumpang setiap neuleuh naon bae ge leumpang ieu naon peruntukanna naon ieu naon peruntukanna naon ieu naon peruntukanna naon atuh leumpang nu mantak urang dititah tafakur ge dina ilmu thariqah teh aya khidmat aya tafakur aya zikir aya muraqabah aya muhasabah eta teh jang minterkeun diri supaya wauh jeung Allah urang teh bakal pinter geura ge ku tafakur ku mikir baheula bakal pinter nah ketika urang ningali sosok ieu bangunan oh iya masjid paranti naon paranti ibadah ka Gusti Allah wudi'a lis salat khususna diperuntukkan jang salat ieu masjid nu mantak lain samarangan ieu masjid teh lantaran cek Kangjeng Nabi basyiril masyaina bubunga cek Kangjeng Nabi cek Gusti Allah Muhammad
jelema-jelema anu lempang ka mana ilal masajid bubungah naon bubungah ilal nuritam cahaya nu sampurna naon si cahaya nu sampurna jannah surga jelema nu lempang ka masjid bubungah ku anjeun Muhammad eta jelema bakal menang surga masya Allah sebab jelema pan beda motifna sia deuk ka mana sih ayeuna ieu sia lempang ieu bangunna deuk ka kantor desa moal jauh urusanana ti urusan kos kitu pertanahan sia deuk ka mana ieu bangunna gegeuraan we anak aing ditangkep di polsek ieu urusanana kan urusan kos karitu bae narkoba sia deuk ka mana ieu bangun rapi amat deuk ka masjid lain deui pan berarti kan deuk ibadah ka Gusti Allah sanajan sawaktu-waktu mah aya nu lain ibadah nek nyokot sendal doang gak masalah geus lah tuh ya cek Kangjeng Nabi bungahkeun gereja jelema anu lempang ka masjid mah bakal dibere sorga ya Allah ya Rabb nu mantag sim kuring mikir bae ieu sebenarnya kurang sehat tapi ieu hiji hayang kapanggih jeung Adi di dieu nomor kedua hayang kapanggih silaturahmi jeung urang dieu nomor katiluna ieu urusanana masjid masya Allah begitu datang ke dieu ningali masjid agrengna luar biasa bunga hate ketika orang ningali di Tangerang aya di nu make kubah di luhurna aya saliban gereja eta mah urang ningali deui di Tangerang ka belah itu ka barat aya bangunan nu gede ngan burung marakbak masya Allah kelenteng tah mah orenganan di Indonesia teh kompetisi aya nu ngabangun gereja teu eureun-eureun aya nu ngabangun kuil teu eureun-eureun aya nu ngabangun kitu kelenteng teu eureun-eureun aya nu ngabangun masjid teu eureun-eureun atuh nu ngabangun gereja moal umat Islam nu ngabangun kuil moal umat Islam pasti umatna masing-masing nu ngabangun masjid dia moal orang Kristen nu ngabangun masjid pasti umat Islam innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir moal orang Kristen nu ngabangun masjid mah pasti jelema nu iman ka Allah nu iman ka yaumil akhir wa aqama shalah jeung nu ngadirikeun shalah wa ataz zakah iyalah jelema asal daek bangun masjid berarti dek nembongkeun iman nu aya di dadana sebab cek Kangjeng Nabi al masajidu buyutullah masjid adalah imah Allah tudiu li ahli sama caang jang ahli langit kama tudiu sakumaha caangna nujumus sama li ahli ardi lamun malaikat nu aya di alam malakut di luhur ningali kahandap kieu loba nu cararaang eta teh masjid-masjid jeung musola-musola sakumaha urang lamun urang ahli bumi ningali ka langit begitu ningali ka langit loba bintang-bintang urang ningali ka langit loba nu caraang di luhur langit bintang-bintang malaikat neuleuh ka handap loba nu caang ieu adalah masjid-masjid malaikat turun neuleuh cacaang set ka masjid plek culek-culek malaikat mana imamna ye di deuleuh mana muadzina cek malaikat di deuleuh mana makmumna malaikat turun di luhur ya Allah cak Kangjeng Nabi tudiu li ahli sama ieu masjid teh nyaangan ka ahli langit turunnya na mata ulah kaget lamun urang salat sorangan di masjid jam 1 jam 2 di dieu salat sorangan sholli Allahu akbar engke aya nu ditukangan urang nyana milu Allahu akbar ulah kaget eta teh malaikat milu jeung urang Allahu akbar nyana ge Allahu akbar urang geus rada empot-empotan isi malaikat apa nu tadi disolateun teh ye
rempan ya Kapolsek Onamnya nama lamun aya nu salat nyana keur salat penting sorangan Allahu Akbar sami Allah milu di tukang sami Allah gua tembak lu. Emang setan bisa ditembak ya moal cek setan gua kentutin lu. Asal Kapolsek elek ku setan. Saya sih ada masjid tempat malaikat turun malaikat mentak loba nu teu kuateun ulah-ulah bangsa orang kampung ulah-ulah bangsa santri ulah-ulah ustad kiai salat sorangan jam 2 poekan di dieu poekan masjidna poekan salat kiai mah kiai udang-udang nu gede geus udang-udangna sagede roda Vespa salat sorangan sholli sunat tahajud Allahu Akbar aya itu Allahu Akbar dak milu bae nah kiai teh Allahu Akbar iya Allah kiai kajian kuku mage moal khusyuk dek ceuli datang ka khusyuk nyaho datang nyaho moal ka assalamualaikum kunaon eta nu mantak sieun lantaran teu senyawa itu mah malaikat makhluk nu halus makhluk nu lembut latif makhluk anu suci nya nama teu pernah maksiat urang mah makhluk nu kasar makhluk anu urang mah murokab makhluk anu gungkelekan bari jeung urang mah loba maksiat ketika urang nu loba maksiat dibarengan dibaturan ku malaikat nu tilok pernah maksiat mal kuat urang mal kuat kajen kumaha ge tapi ketika urang nangis teu maksiat Kangjeng Nabi jol malaikat Jibril wauheun Kangjeng Nabi Musa jol malaikat Jibril wauheun Kangjeng Nabi Isa jol malaikat Jibril wauheun kitu kene urang lamun geus wau jeung Allah jeung malaikat wau datang malaikat atuh teu sieun teu naon sakumaha dukun lantaran jana babarengan jeung jin malah jin diondang pan kunyana aya kuariga mana kana ieu lantaran senyawa jeung jin teu sieun ka jin nah urang lamun geus jadi hamba Allah moal sieun sebab geus biasa bahkan urang dibaturan dibarengan ku malaikat nah hayang datang ka kos kitu kumaha si kiai tenang ieu heulanan ieu teh bentuk bangunan masjid jang paranti ibadah ka Gusti Allah khusus jang ibadah nu mantak aya aturan-aturanana di masjid mah nu head teu meunang asup ka masjid anu boga hadas gede teu meunang asup ka masjid caritaan dunia teu meunang dibawa ka masjid lamun dibawa ka masjid dilaknat ku Gusti Allah sucikeun masjid mah mantak beda masjid sok kaambe ku ahli Allah mah ya masjid bagus nama tapi ya rada bau pamarentah ya masjid ya. Aya duit pajegan ya masjid ya. Bangun haridang gajeng kaambe wae teh ku ahli Allah aya masjid murni ti masyarakat saaya-aya tiis masjid ya tentrem tapi lamun aya sumbangan ti pamarentah teu nyaritakeun haram jeung teu haramna asal katarajangan duit pamarentah bae masjid mah hareuda dipakena teh endekna heuai wae neangan juru masjid bae atawa tihang ye eta masjid teu beres eta atuh aya kitu mah cenah kiai pangnebakeun mah ieu kira-kira na kaambeun teu itu mah rahasia engke bae kula bebejana ka adik kula bae di itu mah ente cenah kuari bae hayang nyaho ieu apakah aya eueuh duit pamarentahan kaambeun teu ku kiai teu jak kaambeun jasa ku aing mah teu kaambeun emang teu apa tuh kaambeun ya Allah ya Rabbi nah sedengkeun ieu kapal ieu masjid bakal jadi kapal jaga di akhirat ketika urang dieu engke digiring di mahsyar saenggeusna digiring ditimbang amal nu amalna bagus mah langsung sorga nu amalna kurang bagus ye cicing heula di sisi neraka saenggeusna cicing di sisi neraka
malaikat nanya, hei kurang mana ya? Si Lejet. Pimpinan saha? Ki Ilyas, Haji Iim Imadudin, adik kula. Cek malaikat dia kamarana cicing di dia, lain ka neraka bae. Embung panas. Atuh geura ka sorga. Teka deuleu jembatanna. Atuh sih ada kamarana ieu. Nyaho kemana meureun. Tidinya aya kapal ngung. Nah, masjid ternyata bakal jadi kapal. Aya merekna dirinya kapal naon ieu ngaranna? Al-Hijriyah. Wow, kapal Al-Hijriyah Cilejet. Jelema aya di panitiana. Tenanglah, teu bisa sembarangan asup. Anu gede. Naon kitu nganyumbangna ti heula. Bangsa nu 100 juta, 50 juta ti heula. Rombongan 10 juta. Masuk. Sada pinuh ta masjid. Rombongan 5 juta. Rombongan 1 juta. Aya ditungtung. Rombongan anu 500 nangkel. Teu bisa asup ka jero, teu bisa tuh. Ya geus aya pan karcis-karcisna. Mulai dek diberangkatkeun ieu ku panitia, tinggal nu nangkel bae aing mah duh, jaknya aing teu milu aing butuh aing milu ieu pan suku ka handap. Panas. Teu meunang naik, jana teu meunang. Ieu sakitu ayana. Berangkat. Masya Allah indah jasa horenganan. Ieu teh bakal jadi kapal. Pas tengah-tengah neraka bocor. Masjid bocor. Kapal bocor. Anu di tengah wae panas. Kunaon bocor. Bocor kapal bocor. Wah, narangtung atuh kabeh lantaran bocor atuh. Biasa teu ada kaluhur. Cak panitia kok bisa bocor kieu naon ya? Coba. Malaikat datang. Ya kunaon ieu jadi bocor? Diambean ku malaikat. Duit bupati. Bocor. Masjid sakieu bagus dan ke bocor. Ya Allah ya Rabbi. Datang mah datang enggak dihitungan hari deung. Gusti Allah lagu. Nah iya urang lamun nyaritakeun padu jadi masjid teh gampang. Padu indah hagreng gampang, tetapi nilai ruhanina. Lamun manusia aya jasadan, aya fisik, aya ruhanian. Buah ge. Urang mun nyaritakeun buah nu mantak urang titah ngadahar buah lantaran aya ruhanina di dinya teh. Aya enzim nu aya terkandung di buah. Ketika ku urang didahar enzim eta lah anu bakal jadi nyehatkeun ka awak urang teu kadeuleu ta mah ruhanina teh tegarana. Masjid ge sakadar jadi mah gampang bae, proposal terus bae diaben-abenkeun, tetapi ruhanina masyaallah. Lamun baheula zaman almarhum abah kula aya tamu ti seberang ti Aceh, tamu terus ke Merak, ti Merak langsung ti mana ke Merak, ti ditu heula ti Bakauni ke Merak, ti Merak nyana deuk leumpang ka Cilongo ka abah. Leumpang, begitu leumpang deuk salat ti Merak keneh deuk salat, masyaallah ku Gusti dibukakeun hijab asal nyana ka masjid sakitu agrengna masjid kadeleuna loba kotoran tai teu jadi nyana. Berangkat deui aya mushola bagus, begitu asup ka mushola pinuh ku tai. Terus bae leumpang nyana neangan mushola atau masjid anu suci anu bersih teu aya, ayalah nyempil di Serang aya masjid mushola nyempil jore. Begitu asup tah eta mah teu katingali kokotor, didinya lah salatnya. Didinya langsung leumpang deui ti Serang
terus menuju Cikande kitu bae asal salat ke masjid ke mushola selalu ditembongkeun ku Gusti Allah kotoran-kotoran. Datanglah ke Tangerang, datanglah ke almarhum Abah kula nyana nyaritakeun sepanjang Merak Tangerang Serang Tangerang seperti gitulah eta keur zaman harita. Wallahu a'lam mun zaman ayeuna aambean ahli Allah geus lain dedengan ahli Allah mah geus lain. Kuari mah paronjang-ronjang ancul-anculan hanya sekedar zahir jeung zahir bae. Ieulah tepati urusan ruhani. Lamun kiai ngurusan zahir jeung batin, lamun ustad ngurusan zahir jeung batin, lamun lurah ngurusan zahir jeung batin, lamun pemerintah ngurusan zahir jeung batin. Jadi titah kapan urang sebagai ulama jeung umaro titah berdampingan lantaran dua simpani eta beres dua eta beres umat teu beres nu dua eta moal ecreg umat dititah urang teh babarengan asal sahiji haluan ka Allah. Nu ngatur negara acak-acakan, nu ngatur agama moal beres. Jang pengaturan agama kiai, jang pengaturan agama politikus. Babarengan politikus jeung kiai nu tujuanana dek ngarapihan bangsa negara jeung agama rapi atuh. Kajian kumaha ge. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ialah masjid buyutullah imah Allah nu dina Al-Qur'an dijelaskeun fi buyutillah fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar wallahu a'lam bimuradi. Fi buyutin di bangunan adzinallah nu Allah ngizinan an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuh titah diagungkeun dimulyakeun jeung disebut-sebut ngaran Allah. Allah teh nyebutkeun hiji bangunan nu silakeun asma kaula disebut asma kaula ditutur agungkeun bangunan eta mulyakeun bangunan eta jang paranti nyebut asma kaula jang paranti nutur kaula naon eta teh masjid yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal silakan sucikeun Allah di masjid dek isuk dek sore terus teh aya eureun-eureunna paranti nyucikeun Gusti Allah ialah masjid. Urang beda wiridan di imah salat urang di imah sholli sunatul hajat Allahu akbar beres ngawirid urang a'udzubillahi minasyaitonir rajim idz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 'ashara li sajidin baca 75 tiupkeun ke arah sarwiti fuh urang ngawirid di imah angel kadi ijabah coba di masjid sholli Allahu akbar beres a'udzubillahi minasyaitonir rajim inni ra'aytu idz qala yusuf li abihi ya abati nu kuduna 7 poe sarwiti kakarak daekeun 3 poe geus edan di masjid barang deui eta ku irina di masjid dek jadi dek henteu di masjid mah geus di masjid fi buyutin azinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Saha teh anu kos kitu teh rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un jelema-jelema anu henteu disibukkeun ku perdagangan nu henteu disibukkeun ku jual beli sanajan keur dagang sanajan keur jual beli sanajan keur tani sanajan keur di kantor ketika ajakan Allah datang ninggalkeun daganganna ninggalkeun sawah ninggalkeun kantor rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah kunaon sih make kos kitu keur di sawah ngadenge suara azan padahal keur macul ngadenge Allahu akbar cak petani pacul hampurannya maneh hendak disimpen heula di galeng titip ulah ka mana manehnya cak pacul aing mah ka mana cici cak pacul ka mana salat
polisi di kantor Allahu Akbar periwit ditendang ngampura heula periwit cek periwit dek ka mana panggilan Allah leuwih mulia batan maneh mangga tuh kan di DPR Allahu Akbar tinggalkan kantor dek ka mana cak kursi teh keluar dek naon dahar beda DPR malah ini ke masjid itu beres di DPR ya Allah ya Rabb Gusti Allah doaku iya masjid rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah kunaon sih make jeung kedak amat ka masjid komo ustad mah santri kiai asal adzan masjid sebab kadengena suara muadzin Zaid misalnya azan Allahu Akbar kadengena mah suara Zaid padahal utusan Allah ajakan Allah lain Zaid anu di deuleu Allah mah Masya Allah karim ke masjid sholat nah rijalul la tulhihim tijaratun tesibu ku dagang tesibu ku jual beli tesibu ku tani tesibu ku bisnis tesibu ku kantor berbagai aktivitas tinggalkan kunaon emang ya khafuna yauman sieun kahiji poe nu mana poe anu tataqallabu fihil qulub wal absar anu bakal goncang hate jeung mata neuleu naon neuleu pandangan neraka rempan jasa lamun urang ningali engke jaga poe yauman tataqallabu fihil qulub wal absar nu mantak ahli Allah mah cepet ka masjid lantaran inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar neraka kiamat nu mantak para pejabat urang lamun di Jakarta ningali indah jasa ketika datang waktu salat nyana teh mukaan sapatuna kula sering salat di Tangerang polisi dibuka sapatuna kula kieu bae di sisi cek kula teh kiai mah teu kudu muka sendal jeung teu kudu make sapatu jeung make sendal babarieu kiai jatuh make calana tinggal wear doang panjang babari kan eta mun deuk kiai deuk naon ge kitu bae meureun maksudna tinggal nyingsatkeun bae tapi lamun neuleuk polisi abri bangga kula mah datang ke masjid asal-asake buka masyaallah ieu lamun eueuh imanan nya moal daek ka masjid aya imanan sanajan di dieuna aya balokan aya bintangan tapi tetep bae awak sakadar awak lah dek disujudkeun ka Gusti Allah pan hebat nah iyalah istimewa jasa kunaon eta polisi nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta abri nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta pedagang nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar ngeri engke jaga naon hartina ieu jabatan naon hartina ieu kakayaan naon hartina ieu kemuliaan lamun ke di akhirat ngan sakadar jadi baleum neraka tinggalkeun salat Masya Allah indah jasa tinggal orang ngaba bener sholat nu rapi jangan ngaba bener sholat mal aya di SD pernah di SD di Pagahan sholat nu rapi di SMP beki SMK beki tawuran kabelah itu SMA mal aya sugan di Trisakti aya ngaberesan sholat di UGM sugan ngaberesan sholat mal aya di UIN atuh guruna teu barisan sholat maksudna sholat nu asli anu tanha anil fahsai wal munkar sekedar kuka mah ambal aya sholat lebih nah makana belajarlah sholat nu rapi di mana belajar sholat nu rapi eueuh deui di pondok pesantren matak lamun jelema geus mondok geus sorga eta mah geus sorga tah mah sia di mana ya kuari belajar pondok mana pondok pesantren modern apa salap ieu budak mun hayang nyaho ibu-ibu jeung bapak-bapak ka penghuni sorga eta budak santri teh penghuni sorga eta mun hayang nyaho mun hayang penghuni neraka eta nu teu salat
beberes salat mimiti nyaritakeun caina kemudian syaratna jeung rukuna kemudian kabelah dituna terus dirapi datang ka indah nu mantap kaya jelema seorang sufi dahar nginum dahar nginum kuari geus eueuh jang dahar aya ge hiji-hijina baju dijual kunyana saeunggeus dijual ayalah nu meuli alhamdulillah pake dahar duit ai isukna datang nu meuli nak nganterkeun baju cekna Pak Kiai ulah kemari meuli baju ti Pak Kiai mohon ieu mah nak dianterkeun deui emang kunaon lantaran ieu baju bolong cekna mantep kulang mah teu narima ceurik tak Kiai ceurik lain lalagaan datang ka teu bisa diparepe ceurik teh ceurik we datang ke nu meuli Kiai hampura ieu mah dianterkeun bae tapi duitna mah teu kudu dibalikeun buki ceurik bae cih pan Kiai kudu kumaha ieu ceurik Kiai hampura ieu mah baju mah cokot bae ku Kiai duitna mah kajen teu kudu dibalikeun bah beuki ceurik bae ditungguan guna nangis aya sajamna kakarak reda Kiai hampura ieu mah baju lantaran teu kapake ku kula dibalikeun deui ka Kiai duitna teu kudu dipulangkeun geus bae ridho ceurik deui Kiai pan ceurik bae iki ceurik bae ditanya Kiai nu mantak ceurik kunaon sih lain yang ceurikan baju mah dibalikeun deui ka Abah Haji ka dieu dibayar deui insyaallah aya keur diridokeun bae masalah tapi lain eta naon tuh Kiai anu jadi masalah teh ieu urang lamun di akhirat beramal diangsongkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah dibalikeun ka urang teu ditarima percis kos kieu sedih jasa baju bae ge baju geus dibeuli dibalikeun deui sakieu sedihna kumaha engke lamun di akhirat amal-amal urang salat, urang puasa, urang zakat, urang ngabakti dan lain sebagainya diangsongkeun ka Gusti Allah cak Gusti Allah ieu mah aya cela aya aib nu kos kieu mah aing teu narima los dang sia da kumaha coba teu pernah mikir urang datang ka dinya amal urang teh mun dibalikeun deui lantaran cela pi kumahaeun nah kos kitulah ahli Allah mah ceurik teh lain lalegan ceurik masyaallah kari kos kula nu sok dirongengkeun ku kula teh aya kiai boga pamajikanna opat hebatnya sapan tama kiai boy ilmu aya di nyana gagah aya di nyana pinter aya di nyana sugih deui opat pamajikanna ngan cak nyana teh kieu kulantaran opat gilirna nu ngagilir awewe jadi kiaina di imah bae mantep eta kos kitu teh tu kapolsek geus hayang ngajan kumaha ge nyana mah kenan jadi awewe nu gilir supaya kayak kaditu balik ka isuk ka dieu kayak balik aduh nikmat jasa teh anugerah lain leutik-leutik anugerah teh barang peuting ieu teu datang nu kolot sekena ieu datang nu kolot pre malam ieu geus aing lah isu peuting nu kadua datang deui bae ceu datang katilu peuting nu katilu teu datang deui bae kaopat peuting nu kaopat teu datang deui bae je cek kiai opat ku opat mah hiji-hiji acan kumaha oreng ieu cek nah kebenaran di lembur eta anu ngariung nyana nyarita kan ngaranna ge kiai dibere waktu dulur-dulur sadaya geus beres da ngariung nya nyaritakeun kepentingan nu boga imah nyana nyarita urang lamun boga pamajikan kemudian pamajikan ngaladenan urang eta teh sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 wanjaranna kumaha jasa sakali deui lamun pamajikan ngaladenan salaki sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 kadang eta ku pamajikan opat teh mau horenganan lain leutik ganjaran ceuk masyaallah eta pas kiai na balik ngariung mulai nu kolot datang waalaikumsalam aya naon
kula kabita ngadengin taji 70 sakina kula dek ngaladenan kakak wah siapa tuh sakira beres balik nu kolot nu kadua datang waalaikumsalam iya naon ya kula tadi ngadenge kakak bu masya Allah kabita disebut gede jasa orang gajarana jadi kula dek ngaladenan kakak siap berdei dua geus beres dana balik teh Ducati lu datang deui waalaikumsalam aya naon ieu kula kabita jasa ganjaranna tadi sarua jeung maehan 70 kula ge hayang deui atuh siap geus rada leutik siapna siap geus beres eta Ducati lu nu kaopat ka subuhna keun datang waalaikum ya aya naon kula kabita ku ganjaran atuh ieu mah lain ngabunuh Yahudi aing nu paeh tah eta kos karar gitu ganjaran mah ganjaran bae budak atuh aing isuk digotong ka rumah sakit para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang inget kana yauman tataqallabu fihil qulub wal absar maka umat muslimin mimiti daek nyadiakeun lahan naik ngabangun belah dituna ngarumat belah dieuna nu paling istimewa adalah ngesianana iyalah innama ya'muru masajidallah man amana billah moal Kristen nu ngaramekeun masjid moal Yahudi nu ngaramekeun masjid moal Buddha Konghucu dan lain sebagainya umat Islam lah nu ngaramekeun masjid tetapi ngaramekeun masjid mah butuh ruhani geus lamun ruhani na edan tetep bae moal rame ieu masjid nu ngaramekeun masjid anu ruhani na cager maka jangan ramekeun masjid ruhani na tingkatkeun cara ningkatkeun ruhani ialah di pondok pesantren lamun ibu bapak geus karolot ku arieu geus karolot harepan jang mondok anak ke pondok anak geus eueuh incu indah jasa ke lamun di akhirat ibu anakna masantren saenggeusna ditimbang amal ibu kurang bagus amalna engke bisa ditulungan ku anak lantaran anak teh jadi waladun sholih gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nailah sosok bangunan masjid sanajan dibangun sarua material tina bata besi semen pasir jeung sajabana tetapi setelah jadi masjid berbeda jeung kantor DPR berbeda jeung kantor bupati berbeda jeung kantor balai desa berbeda jeung nu sejen-sejen lantaran peruntukanana ieu mah adalah fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuh nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yuk urang tegeran ieu masjid jang negeran masjid lain sakadar fisikna tapi ruhanina ketika ruhani urang geus mantep cicing di masjid kajen kukumaha ge betah bae nu mantep teu betah cicing di masjid lantaran ruhanina urang kurang sehat sehatkeun ruhani urang melalui pengajian-pengajian di pondok-pondok pesantren anak orang pesantrenkeun jang ngebangun kelanjutan di negara urang di bidang agama gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah apunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganana mobil khusus pisan ka para inohong-inohong di kabupaten oge ka para kiai-kiai sadaacan urang kitu naon selesai urang ngadoa heula ka Gusti Allah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kekiranganana sakitu pihatur tisim kuring wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Wallahu a'lam bishawab. Mah neruskeun nu kamari bahwa urang hirup salila di dunia teh wajib diparentah amar ma'ruf nahi munkar. Kita berjuang ulah eureun-eureun marentah kahadean ngalarang kamunkaran ulah eureun-eureun terus bae masyaallah. Masyaallah. Tapi ukur ku kemampuan urang. Sebab urang eta alat Allah. Urang mun nyarita alat wasitoh alat manusia ye. Allah endek ngaluruskeun jelema nyokot alat Rasul. Allah endek ngabangkawarahkeun jelema nyokot alat Abu Jahal. Allah endek ngalempengkeun bangsa Indonesia merdeka nyokot Bung Karno. Allah hendak ngabebeskeun Indonesia menjadi negara terkorup di dunia. Cokot Soeharto datang ke SBY. Datang ke kuari. Wallahu alam kadituna. Urang teh geus termasuk terkorup terbesar di Indonesia. Alhamdulillahirabbil goblok alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti telah pulang. Itu bisa dipipiningan negara orang. Amerika ge gideg padahal nyana nu nyokotan manfaat Indonesia. Inggris gideg, Arab gideg, hatina gideg ku bodoh-bodoh teuing bangsa Indonesia. Uyah aya di Indonesia, minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia, emas perak besi aya di Indonesia, kayu aya di Indonesia, lauk, wah lautan luar biasa makmur aya di Indonesia, wah timah aya di Indonesia, tapi kunaon atuh teu becus ngelola. Ieu cek orang luar negeri, ulah bicara orang luar negeri. Kecarita orang luar negeri. Kunaon atuh uyah dibawa ke Jepang dikelola ku Jepang, balik deui ka dieu dibawa ku Belanda dikelola ku Belanda, balik deui ka Indonesia. Urang selamana hanya jadi konsumen. Besi dikelola lah ku orang Amerika, ku orang Jepang, balik dari ka orang jadi konsumen kayu kitu kene, minyak kitu kene dan lain sebagainya. Selamana Malaysia geus bisa nyieun mobil, Jepang mah geus puguh, Cina anu eueuh dongeng nyieun mobil, hanya nyieun mainan anak-anak kuari mobil motor kendaraan geus loba buatan Cina. Padahal kapinteran bangsa Indonesia leuwih awal munculna, tapi eueuh mobil buatan Indonesia hanya rakitan-rakitan paling kijang ge diakukeun urang Indonesia, padahal mah lain buatan Indonesia, rakitan Indonesia. Mana motor buatan Indonesia? Eueuh.
padahal kamari ieu urang Rangkas Bitung geus bisa nyieun motor tina awi ngan begitu dek dilumpangkeun bereyak didendeun we di Jogja aya di Jogja tina awi motor Masya Allah ngan dipajang doang mesinan dek kumaha nyieun mesin atuh dek pake balap kumaha acak-acakan atuh aya tapi dimuseumkeun motor buatan orang Rangkas Bitung tah ieu tina awi tina kayu sarua bae mau mobilan dan lain sebagainya tapi ieu lain lalagaan Indonesia teh bisaeun mun nyieun kendaraan tapi geuningan nah ieu mah keur carita makin jauh makin lila makin jero hutang bangsa Indonesia per kepala geus sabaraha kakarak lahir doang geus boga hutang statusna encan ngadahar uyah-uyah acan borosot geus aya catetanana sebab jana geus jadi bangsa Indonesia hutang berarti coba ngeri jasa ieu urang lamun urang berpikir ke arah eta dek datang ka iraha atuh bangsa Indonesia maju atawa lepas dari belenggu hutang wallahu alam nah kudu diperjuangkeun amar ma'ruf nahi munkar berangkat toel coba tokoh mana ya nu bisa dita lamun ditoel atuh urang ngeringkuk urang mal bisa maju atuh urang dakwah urang stop kekuatanana urang can kuat sebab alat-alat eta diukur ke kekuatanana urang dek mantek kayu ieu pahatna mantek awi ieu pahatna dek mantek besi ieu pahatna ragaji ge ragaji kayu mah ieu ragaji awi mah ieu ragaji besi mah ieu jadi alat itu disesuaikan nah Allah teh dek nyeun kamahmuran kalurusan kajujuran pasti Allah ngadatangkeun alat seorang manusia anu super jang ngabentangkeun tentang hukum jeung amar ma'ruf nahi munkar encan aya ku ari teh Allah bae can menghendaki sebab alat teh can aya kakarak boga Gus Dur doang Gus Dur teh alat anu canggih kakarak ngabor doang dipilihkeun alat enggak sebaik kuari wassalam beres Gus Dur lumayan sabaraha departemen nukunyana di beresan bentuk dakwah teh kos kitu departemen sosial awahkeun departemen penerangan awahkeun sebab ieu adalah icu biangna di dieu teh sarang korupsi eta dakwah ngaranna kuari lamun deuk dakwah tah mui tah depan eta korupsi luar biasa di dinya teh jeung sajabana bae tah lamun bisa cara Gus Dur bubarkeun eta dakwah ngaranna kos kitu deuk kaleugitkeun korupsi teh sarangna eta ngaranna bentuk dakwah mun hayang nyaho di mana letak dakwahna tah polosia teu datang ka dinya kos kitu tah bentuk dakwah teu kuateun Gus Dur ge kakarek ge pake siet kolepa ganti kuari berarti nu kuari mah lain alat jangan luruskeun sengaja Allah nyieun alat-alat dimulai presiden menteri datang ka kitu di MPR DPR datang ka gubernur datang ka itu bupati datang ka camat datang ka lurah bentukna kos kieu kahayang Allah urang dititah ngadakwahannyana teu kuat sebab ukuran dakwahna ukuran alat Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun man ra'a minkum munkaron pastata'a yughayyiruhu fal yughayyirhu biadi lamun ningali munkarat kemudian orang mampu make kekuatan tangan sok melalui leungeun sekup nasional sekup internasional Osama bin Laden sekup internasional itu Saddam Hussein sekup internasional gitu Muammar Gaddafi dijore-jore di Indonesia Muammar Gaddafi urang terbawa ku media teu nyaho latar belakang nu diitung teh kagorengan jeung kekayaanana berlimpah sehingga teu nyahoeun perjuangan moal dibom ku Amerika lamun jelema teu lurus otak pasang urang kuari maca media di Kompas media di Merdeka televisi bangkawarah Muammar Gaddafi greget urang kabawa ku pemikiran Amerika tas ya padahal mah mun ditanya orang mana sih orang ketos geus kabawa teh jauh moal dibom atuh
lemun saluyu jeung Amerika moal dibom. Saddam Hussein perjuangan emang kumaha. Kuari tinggal hiji deui boga najet leutik. Tinggal hiji deui kuari arah ka mana bae. Oh, geus ditingker ku Amerika. Sebab nyanalah anu keur dakwah sabilillah, nu keur dakwah ngembangkeun agama, nu keur dakwah dek ngahancurkeun munkarat. Amerika tidak senang. Siapapun tetap bunuh. Gus Dur teh dibunuhna lain ku sasaha, ku Amerika melalui tangan Amin Rais. Kitu cara ngabunuhna. Karir teh dibunuh. Di Indonesia lamun teu akur jeung Amerika, eureunana SBY. Eureunana ieu datang kedua periode akur jeung kahayang Amerika. Bobol anu bagi dua jeung aing. Bobol anu bagi dua jeung aing. Dan mantep kuari teh dek ganti kuari. Amerika ge siap-siap. Suryani pulang ka ditu. Kudu jadi presiden pengganti SBY. Singa teh Suryani. Lamun nyaja jadi buang kawarah bangsa Indonesia. Awewe kudu dijadikan presiden mah. Otakna ge lain didengkul deui dicinggir tah mah. Dicinggir tah mah. Tuh ayahna jeung presidenna. Anu nyahuan ka pondok pesantren Kadanen cara gitu Bung Karno mah. Babarengan jeung Kiai Tapa masak jeung Kiai nyahueun karena karakter bangsa Indonesia nu handap. Kuari mah boro-boro presiden, bupati bae geus teu nyahueun ka handap. Kumaha kaayaan di handap, kumaha teu pernah gaul jeung handap, gaul teh jeung proyek. Teu nyaho fakir miskin teh ngap-ngapan, teu nyaho yatim piatu ngap-ngapan, teu nyaho nini ngap-ngapan. Teu nyaho jelema anu teu kabagian pagawean. Balik ka ditu imah teu laku di ditu dek gawe naon, otakna teu datakan gol. Mana ieu calon mana? Tah gitulah. Ieu hartina ieu naon? Munkarat berarti tah. Ulah didukung berarti munkarat. Kudu kumaha teh urang? Mampu henteu ngilangkeun munkarat? Teu mampu. Turun urang ngomong. Sebab lamun urang ngaleungitkeun munkarat eta bae hiji urang di borgol ulah tuh ngomong ge bahaya ku hate bae geus mah adapun iman ieu mah fa ilam yasati fa biqol babilisani mun teu mampu make tangan besi babilisani ku ngomong supaya pahameun masyarakat ieu bener ieu salah ulah atuh eta masalah ulah didukung supaya kos kitu tah fa ilam yastati fa biqolbi mun teu mampu hate bae mandak kula tadi geus ngamimit kiai mah ustad maning cicing bae ku hate bae inkar ku hate ngadoakeun mudah-mudahan aya pemimpin nu bener ulah mimilu lantaran teu wauh jeung masyarakat kuari calon-calonna saha komo presiden mah lamun kamari urang ngadongengkeun presiden Bung Karno mah babarengan jeung santri masak babarengan jeung kiai di Bandung sabandung wauh kabeh keur nyana di ITB di Tangerang jeung Kiai Tangerang warauh kabeh aju ngobrol babarengan di sawah tah eta calon pamimpin menyahueun ka hayang masyarakat kuari mana calon kos kitu nah ieu hese berarti eta teh munkarat berarti dibawa ku leungeun nyana munkarat atuh kurang kudu dipiceut urang teu mampu ngomong urang teu mampu hate bae geus sabodonya ngakeun ka Gusti Allah berarti lemah jasa urang teh boro-boro dakwah nek sekup internasional cacakan nasional GGCC boro-boro nasional gede jasa meureunanan kendalana cacakan sadesa bae GGCC jasa berarti sulit ya kuari urang dakwah teh sulit ai kitu mah dakwah sakadar haram minuman haram zina taman teu bertindak kakaraku ngomong doang coba bertindak ketika aya anu mabok kebenaran nu mabokna lurah kebenaran nu mabokna teh polisi kebenaran nu mabokna teh nu sugih hayo kurang seret ieu sia haram sia ieu bawa ka polisi daripada nu dibawa nu mawana ngajungkal ti heula hayo coba boro-boro naon sakelas FPI Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizik geus mengalami kendalana luar biasa geus loba kesulitan geus hese jasa eta sakitu ge sakitu can sakumaha lantaran loba numpangan lamun murni mah sarua bae kitu ge tetep bae geus ngaringkuk Habib Rizik can sakumaha geus ngaringkuk lamun bebeneran atuh
atuh pae tah ieu dakwah berarti geus sulit jasa. Ieu keur nyaritakeun ayat sulitna dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf babari nahi munkarna. Cok urang lamun aya jelema keur main gaple, shit. Eta main gaple mah tilok kitu ja. Tilok. Nah. Goblok biasa main gaple. Oh, berarti cenah kiai ge osok. Neuh, goblok. Nulis iya. Teh kos kitu tah. Urang kuari bawa ka imah, ulah geus ka pengadilan polisi mah ka pengadilan negeri mah Jaharada teh bawa ka imah bae. Urang di dawahan, Pak. Atau tukang beca, ieu waduh. Ulah sok main-main ieu teh haram, ieu judi kos kieu teh. Maraka ieu teh kurang di dawahan, tuh maningan boga duit mah pake ka pamajikan, bungakeun pamajikan, beli beas, beli lalau jeung daripada pakai judi kos. Paling ejak tukang beca teh, ieu naon ye? Ieu naon ye? Kiai ieu naon ye? Sadal beca kan? Ya di kahulu kiai kan ye. Ieu kahulu kiai, ulah loba omong kiai, sia-sia aing mah kiai mah kiai bae ka sorga malos. Rombongan kiai ka sorga, kami rombongan tukang beca, rombongan lurah, rombongan polisi nusuk mararabok. Kami guys, bagi dua guys, daripada nyana nurut endahan babagi surga jeung neraka. Eta ge sakitu deres kene. Coba ulah wakadawa kiai lamun encan wani ngangelehkeun kula. Lamun aing geus ngaringkuk di hareupeun kiai kakara, hayo gelut. Kan eta kiai gelut salah teu gelut salah. Gelut salah teu gelut aing eleh mah moal kiai mah wadongengna kiai eleh. Oh, wah, emang kumaha gitu. Ya, emang kumaha. Sapira tukang beca. Hiji kelemahan tukang beca teh, begitu orang set ditangkap punya langketek. Ieu geus pamungkas. Terus bae urang langketek. Ayo. Urang ditikam ayeus, sia moal kuat teh di langketek mah. Golepak karak. Iya. Balik moal eleh kiai mah ka jenuh. Sedangkan dia nggak pakai hizib ya emang kumaha gitu. Ulah lalawora memeh jadi kiai teh wiridan heula. Weh, kok mau orang Cisoka mah jadi kiai henteu gelut bae pan. Masya Allah. Lain jang jawara boga permainan teh jang besi aya Belanda asup deui ka Indonesia sakitu doang. Mentek kiai wariri dan sogoro hizib segala naon atuh kiai mah ngajotos teh teu kudu jeung jelem teu kudu dihareupeun ukuran 1 kilometer si anu dijotos di dia dek atuh ujianana meunang atuh ai kenapa can puguh hiji. Nah ieu keur carita dakwah sulit luar biasa. Nah kuari tetep bae dititah sekemampuan urang. Geus hese lah nyaritakeun korupsi mah hese tasa. Dakwah ngadawahan supaya eureun korupsi hese jasa. Lantaran geus kabeh teh mah korupsi mah. Kuari eta nu mabok hese ngan saukur ngomong bae muludan rajaban pengajian nusina hese terus kabeladirna hese jasa hese. Nah iyalah mun bisa kuleungeun teu bisa ternyata kabehan teu bisa di Indonesia kulisan ge geus eueuh jang di nagara kuari kamari aya hiji-hijina Gusdur kuari geus diampihan ku Gusti Allah kuari mah geus eueuh nu nyentil hiji-hiji acan atuh pabi kolbi ge geus hampir eueuh teu bisa cara make kolbina ternyata horeng geus pareum amar ma'ruf nahi munkar nah ieu tetep urang dititah hudangkeun deui semangat amar ma'ruf nahi munkar hudangkeun deui gairah amar ma'ruf nahi munkar terus itah kahadean larang kagorengan teu bisa make leungeun ngomong we heulanan datang ka iraha ye turun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Heh jelema nu hariman netepi aranjeun ka diri anjeun jaga diri maneh raksa diri maneh benerkeun diri sorangan layat durukum mamdalla idah tadaitum moal ngabahayakeun ka aranjeun kabeh jelema anu sasar di mana anjeun geus boga pituduh
terus bae amar ma'ruf nahi munkar mantak cek Kangjeng Nabi itamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar geura parentah ku maneh kabeh bil ma'ruf kahadean wa tanahu larang ku maneh kabeh tina munkarat larang datang ka mana hatta idza ra'aita suhan mopo datang ka di mana-mana koret dihayukeun panyakit koret mah baroga kabeh ngan aya anu dilawan aya anu dihayukeun di mana-mana koret geus dihayukeun ciri koret dihayukeun geus teu daek ngazakat tah di mana jelema geus teu daek ngazakat berarti ieu amar ma'ruf geus rada kudu di geus teu kuat berarti kuari sabaraha nu sugih di Tangerang Kabupaten Tangerang sa Kabupaten Tangerang behelanan sabaraha nu sugih ulah sa Kabupaten Tangerang sa Kecamatan Pasar Kemis anu nileuna geus disob zakat mun pare geus aya 1 ton lamun ayeuna kitu dagang geus boga 100 grameun ta eta teh sabaraha di Kecamatan Pasar Kemis apa aya nu ngaluarkeun zakat atau sabaraha persen nu ngazakat dina ngazakatna ge hartana teh aya meureun 10 miliarna tapi nu dikaluarkeun paring ge 1 juta 2 juta 10 juta teh sesuai ieu suhun muto geus didinya geus harapan dakwah maka jen kumaha ge kos kitu tapi dakwah mah dakwah pengen dikurangi sebab geus eueuh nanaonan teu dakwah pejabat sabaraha nu kaya tapi aya kadenge ngazakat bupati aya pernah ngadengekeun ngazakat henteu kaya perusahaanna loba anakna luar biasa kadenge ngazakat teu pernah saeutik-eutik acan ngadenge ngazakat berarti geus teu kuat ya urang dakwah ya geus teu kuat wakilna atuh wakilna ge sugih kadenge ngazakat henteu pernah kadenge eta cenah merean lain zakat sogok pemah nu kos kitu mal kebal nyogok deui bakal sing hade bujur ustad kasogok sing hade sakedeung deui bakal kararimbul sing hade siap bujur besi kasogok ancul-anculan sia nah zakat ieu mah keur carita sabaraha pengusaha di Kabupaten Tangerang mun kukula dihitungan janyara naho nyaho kula mah insyaallah ngan moal dibejakeun ngaran-ngaranna oh loba jasa kelas oh di Pandeglang mah lain bae kelas nasional kelas internasional lobaan di Pandeglang batan di Tangerang di Pandeglang nu di luar negeri bae nu nyieun perusahaan di Amerika di Pandeglang teh aya 10 urang Tangerang mah eueuh hiji-hiji acan Pandeglang nu boga perusahaan di Amerika aya 10 nu boga perusahaan di Australia aya 5 urang Pandeglang Masya Allah tapi kadenge ngazakat henteu urang Tangerang mah eueuh nu di luar negeri eueuh paling ge lain di Singapura di Singaparna paling aya nu Singaparna mah ge lain usahanya nama kabawa ku pamajikan we ka ditu Tangerang mah ngan saukur kukulibekan di dieu bae kukulibekan geus hese ka Lampung bae jualan monyet Tangerang eta aduh Masya Allah dumadak pelopor lobana di Pandeglang iya urang keur carita misahkeun Banten pelopor napan Eki tatupan urang Pandeglang sarua bae teh hayang misah Banten teh permatang supaya hayang jadi provinsi mandiri eta teh apan woh luar biasa peloporna tetep bae urang Pandeglang urang Tangerang mah henteu nah iya tapi Tangerang boga sejarah sebab Tangerang mah Tikoro cak almarhum Kiai Ahmad nah Tikoro ai Tikoro mah kabeh ge kudu melalui Tangerang bae asa ulah kapelag bae teh Tikoro tah masyaallah gaya suhun muto nomor kedua hawan mutbah hawa anu dituturkeun dianutkeun ai hawa mah kabeh ge boga ngan aya nu diperangan aya nu dituturkeun kuari ngahayukeun hawa hampir kabeh nomor katilu dunyan musaratan dunya anu dipilih nu diheulakeun anu diutamakeun akhirat dikatukangkeun pembangunan dunia mah terus bae pembangunan akhirat mah henteu mental dunia mah terus bae mental akhirat mah terteu hanya sebagian kecil anu ngabangun mental jang akhirat hanya pondok pesantren di luar pondok pesantren mah geus hampir eueuh pembangunan mental jang ka akhirat nah ku ayana sakitu ieu geus menciut berarti mengkerucut amar ma'ruf nahi munkar terakhir ijabu kulli dzira'in birayih
ngagungkeun nganehkeun ngaujubkeun setiap jelema nu boga pendapat jelema nu boga kitu pemikir dengan pemikiran sorangan tanpa disurtir, tanpa difilter, tanpa dimusyawarahkeun. Asa aing bae pinter, asa aing bae hebat, asa aing bae sagala rupa ge insinyur, asa aing bae dokter andas, asa aing bae kiai ge, asa aing bae tanpa dimusyawarahkeun asal geus kos kitu geus dakwah teh geus moal kuat kajen kumaha ge. Nah ieu geus aya kabeh palaika nafsaka di mana-mana nafsu non koret geus dituturkeun hartina nuturkeun koret tadaek ngazakat tadaek sosial. Nomor kadua nuturkeun hawa nafsu terus bae ancul-anculan. Nomor katilu nuturkeun dunia ngaheulakeun dunia mandirikeun akhirat. Nomor kaopatna ngahebatkeun diri ngaistimewakeun diri tanpa aya konfirmasi jeung batur. Nah ieu mah dakwah geus datang kadinya dirampingkeun falaika nafsaka kuari mah maningan bebener diri baik kuari geus maning masing-masing orang mengaji ka masjid ka imah ngaji ka masjid ka imah. Kok bisa gitu cenah kiai? Coba dakwahan ahli partai, coba dakwahan tek ceuli datang ka rikes ceuli datang ka nyengkleh ceuli moal bisa didakwah. Mal bisa didakwahan bener moal pasti itu bener baik. Kuari ayeuna calon pilgub, calon pilkada, calon cok urang dakwahan moal bisa. Calon presiden dakwahan moal ana moal bisa, moal aya mangpaatna. Atuh maningan diri urang bae ulah kabawa caah ka ditu supaya urang beres sebab moal aya nu bisa didakwahan. Dirampingkeun ku urang geus turunlah ayat ieu ceurik Sidina Abu Bakar Siddiq ketika turun ayat ieu. Lantaran berarti geus sulit jasa jaga di akhir zaman. Ketika manusia geus ngamalkeun ayat ieu berarti dakwah geus eueuh harpat. Ciri-cirina Abu Bakar Siddiq ciri. Ditaranya ku sahabat kunaon Sina Abu Bakar ciri. Jelema pasti bakal ngaramalkeun ayat ieu di akhir zaman sebab geus hese dakwah. Boro-boro ngadakwahan nu gede, boro-boro dakwah ngadakwahan nu gagah, boro-boro ngadakwahan di keluarga ge asana geus hese jasa. Ngadakwahan pemajikan geus hese, ngadakwahan anak geus hese, ngadakwahan dulur geus hese. Geus hese dakwah bae pokona mah. Tah ieu kuari nu dakwah mimbar lain dakwah tah mah hayang kabeuli sekupi. Lain dakwah ngan deres keneh aya keneh deres keneh aya nu daekeun keneh engke maka ditun geus sararangheut lantaran geus mangpaatna nah geus diamalkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Berarti kembali ka diri sorangan ngabebener diri bae lah geus kuari mah. Kuari manggeus bae maningan ngabebener diri isuk-isuk ka subuh mandi beres mandi kemudian make baju terus urang ngawudu beres terus salat duha tas salat duha cicing di hareupeun imah bari neuleukeun simban nu liwat geus kitu bae geus lumayan sakitu. Ya Allah itu beres nanti. Ilallahi marja'ukum jami'a ka Allah hungkul tempat babalik aranjeun kabeh. Nah ya sing ade nu dakwah nu henteu tetep babalikna ka Allah, nu bener nu salah tetep babalikna ka Allah. Ieu teh dua hiji janji, nomor kadua nyingsieunan. Sing ade kanu dakwah balikna tetep ka Allah, alhamdulillah pasti engke aya balasanana. Anu didakwahan teu daek ngadenge tetep balik ka Allah bae. Anu bener nu salah tetep balikna ka Allah bae. Engke payunabbiukum bima kuntum tamalun. Allah bakal ngabalas naon nu ku anjeun dipigawe. Mudah-mudahan pagawean-pagawean urang nu ku urang dipigawe ayeuna nu salahna dihampura ku Gusti Allah, nu benerna dicatet ku Gusti Allah sehingga urang dibalas bebenerna bae ku Gusti Allah. Wallahu a'lam.